Sapoe nungguan order aing ye dak menir lapar ieu beteng. Mana bos orderna ye? Ih. Karunya amat neureun dek lapareun hes bela aruh. Tapi lamun teu kieu moal nyaho cenah nyer duit di lembur batu. Anu di lembur mah nyahona balik mau duit beh. Bagian balik teu mau duit ngomong. Piraku gawe di kota teu boga duit. Seketika asam lambung aing naik ngadenge perkataan eta. Hulu bitu emang aing di kota nyaukan duit. Bang Ali emang can aya order gitu orang? Oh can aya aing nungguan bae tadi bos telepon yo. Tapi ti nyaong ke orang tungguan agak sore bae sugan nelpon aya. Berarti orang di garasi bae borong. Atuh kumaha aja can aya order nya lapar aing teu kuat yo. Kumaha lamun main slot lumayan jeung dahar. Atuh ngaranna buka duit dia mah gitu mah. Teu sanggup aing mau kudu main gitu mah boy nya ge aing butuh jeung dahar dem mendung aing mendung. Hao karik bos ulah. Halo A. Kuntilanak. Tega nyebut kuntilanak parah. Sok minumanna tilu deui peser tah. Waduh boro-boro meuli ieu teu boga duit teu narik-narik. Tanyakeun ka supir tah, bener teu Bir? Oh bener teu narik-narik ieu order. Tuh bener kan cek supir urang ge. Emang supirna nu mana? Nu iya. Anu bener nu mana? Nu iya mainna merendah bae ngaku kendek bareng supir. Geura atuh apa serius tilu deui tulungan ye. Tuh kumaha Bir tah Bir? Waduh ampura lain ku tah yang nulungan ieu kendek urang ge can dahar tah buktina. Oh bener. Oh nya tuh. Oh iya urang mah geus dahar. Blon dahar di mana tadi GS bae? Tadi aing na pengimpian, ngimpi dareng di warteg. Kunaon teu bungkus jeung aing? Boro-boro bungkus aing mayar kita kaburu aing ja kaburu udang mantare. Buka utang burung dia nya. Bingung mayar aing ge kumaha nya?